Sampurasun wilujeng patepang wajah sareng pun uing anu teu birek deui nyaeta sastra jingga alias Sahersek. Dina danget ieu sim kuring kapeto jadi panata calagara dina ieu program nyaeta diajar PSBB. Paribasa Sunda babarengan. Priyogi kauninga kusadayana wireh sim kuring sanes ahli dina bidang ieu nanging ngarumasakeun yen pun uing teh dahar jeung nginum di tatar Pasundan. Ku kituna boga kewajiban pikeun ngamumule basa Sunda. Margi ari basa teh nyaeta budaya nu pangkolotna. Kasauran sepuh yen martabat hiji bangsa bisa diukur ku budayana. Lamun budayana hancur, bangsana moal teu ruksak. Ilang basana, leungit bangsana. Tah kitu. Supados teu nyangkolong teuing kanu waktos atuh urang ngawitan wae. Babasan anu kahiji nyaeta abang-abang lambe. Kecap abang dina ieu babasan hartina beureum. Ari lambe atawa lambei kaasup kana basa ragam hormat. Anu dina basa ragam lomanah saharti jeung biwir. Sararea oge geus apa kapan gunana biwir teh diantarana pikeun nyium. Aduh. Nah kana nyium nyarita maksud teh. Babasan abang-abang lambe hartina nyarita ukur pikeun ngangeunahkeun hate batur hungkul. Tapi teu terus jeung hate atawa teu jeung prakna. Ieu babasan teh sakapeung rebah ungkara jadi ukur lalambe kitu. Kumaha conto larapna dina omongan? Mangga diaturanan. Cangkeurileng cangkeurileng ente dina Bang Ramo. cangkeurileng Ramo. Hei, sidik anu Ramo. sayang Bang Ramo. Bang Ramo. Kade. naon Kade Bang Ramo. aya naon MJ Lain aya naon Ramo. Eta mau mawa gitar naon? Pan sidik na beunah ge eureun. PSBB kieu mah. jeung tibatan memawa helm teu mawa motor pan kawas nu lieur. Terlalu naon? terlalu lintas atuh ari mawa motor jeung mawa helm mah. Sugan teh terlalu lalang. Sudah jangan membahas terlalu. Nanti banyak halu. Lain ngagentraan teh ukur nanyakeun gitar atau naon MJ? Lain eta. Na teu apa kapan ayeuna si Sarding teh kapilih jadi kuwu. Nya apal atuh J. Komo uing pan. Hese pohona. Da sidik waktu kampanye sabar titik teu dibayar. Hor. Panya teh geus punah geuning encan. Nyeta. Barora nepi ka kiwari cunuk jadi kuwu ge lapur. Terlalu Mang Ading mah. Nyeta boro tadi nama kuring geus percaya yen lamun manehna unggul jadi kuwu teh bakal bumela karahayat. Ari pek teh buktina mah henteu. Malah asa beuki goreng batan kuwu heulaeunana. Si Sarding kaduhung aing mah da milih si eta. Puguh heueuh. Behna abang-abang lambe. Ti heula manehna ngasongkeun program rek ngamajukeun kahirupan rahayat di desa teh. Nya sarua we kuring oge kaasup jalma anu kabobodo MJ. Kala ari abang-abang lebay teh naon? Naon abang-abang lebay? Bieu Bang Ramo nyaritakeun abang-abang lebay. Lain abang-abang lebay, tapi abang-abang lambe. Lancek nasaha si abang eta teh? Abang teh lain lancek, tapi hartina beureum. Lambe teh bibir, hartina alus bibir, tapi prak-prakanana teu sarua jeung bibir. Matak naon atuh langsung we teu salus bibirna teu kudu make abang-abang ubang-abang kitu patut. Lieur ka aingna ge. Aduh MJ terlalu. Tah kitu nya. Geuning si MJ mah kalakah abang-abang lebay. Kumaha ada teh? Mana karep ampun MJ. Jadi abang teh hatina beureum. MJ cek Bang Ramo ge bieu. Modal dewek tah beureum kieu pan. Abang dewek teh. Sempat ayeuna mah ulah nyebut encep abang cepet. Anu salajengna nyaeta paribasa abong biwir teu diwengku. Kecap wengku dina ieu paribasa
maksudna palipid barang anyaman saperti boboko, nyiru, cecempeh, digede wengku supaya naon? Supaya waweg. Ari biwir mah pan memang teu diwengku. Jadi bisa punyan penyon sakahayang. Maksudna bisa jeung leluasa dipake ngedahkeun omongan kumaha wae oge. Ieu paribasa teh sakapeung ungkara sok ditambahan. Jadi abong biwir teu diwengku, abong letah teu tulangan. Tumerap ka jalma anu ngomongna sakarep-karep teu make wiwaha. Teu ngingetkeun bakal kumaha pibalukareunana pikeun ka batur. Naha beunang kanu hatena atawa henteu. Nu penting asal disada. Kumaha contoh larapna dina omongan? Mangga tah ieu. Ya, ni make cutbray ka jalan dicarekan ku akina ngalawan pais tutut pais keong mobil butut ngakaleong. Asal lagu naon ieu nya? Oh, lagu Cik Atula ka jalan dicarekan ku akina ngalawan pais tutut pais keong mobil butut ngagaleong. Alah, maca koran di baturan jeung kopi madep. Ari mana saha ngajentul di dinya? Abdi ajudan bapak. Oh, ngaranna mana teh ajudan? Sanes, Pak. Aneh. Aya ngaran teh Sanes. Sanes, banyakan kopi euy. Punten, Pak. Nah, ngopi. Bapak teh teu saku. Iya atuh da koran baca macakna oge baca. Tah tingali. Teu batal ngopi ti beurang. Oh, gitu nya. Jejek, buru tong lo batanya. Hayang kopi, maca koran jeung kopi di mana-mana ge. Mangga atuh, Pak. Bapak udah ngelakuin kopinya. Omat, jangan terlalu manis. Yang penting setia. Mangga apa sih ya? Nya eta kolot naon ngaranna. Ngaran budak Sanes. Beuki dieu teh beuki lieur jelema teh. Heran dewek mah. Pak, punten, iya kopina, Pak. Ya, nuhun. Sia teh, pahit-pahit teuing kopi teh. Kapan sahur bapak tong amis? Teu pahit oge atuh sia teh. Abang jalma susah, hirupna pahit. Nyieun kopina kabawa pahit sia. Jalma balangsak maneh mah. Astaga. Kata bapak jangan abang bibir teu diwengku, abang letah teu tulangan. Gusti penasaran nama cakna maka jeung menang ngopi ti beurang. Cik ngopi di siang hari tidak batal asal menggunakan harddisk atau kartu memori. Alas ya, ieu mah kopi pasti lain kopi hideung. Aduh bapak lepat bapak. Matak ge baca atuh. Naon maksudna eta ngopi teh? Nya teu batal ai ngopi na dina harddisk jeung dina memori mah di borang oge moal batal. Halah. Tah kitu. Pokona mah ulah lah nya najan biwir teu diwengku, najan letah teu tulangan, tetep urang mah kudu nyarita teh make wiwaha supaya teu melengkung bekasnya lahan. Naon teu melengkung bekasnya lahan teh? Tah, ke urang jelaskeun deui dina episode sanesna. Ayeuna mah anu babasa anu salajengna. Ngacak ngebur. Hartina mangpang meungpeung atawa kokomoan. Sabab segala geus nyampak atawa segala boga. Sombong amat.
teu kakurangan naon-naon. Sombong amat. Pokona mah segala aya we. Kumaha larapna ngacak ngebur dina omongan? Mangga. Mengingat pentingnya budaya untuk sebuah bangsa, maka pemerintahan sangat mengutamakan nasib para seniman. Hatur nuhun, terima kasih. Saya MJ Mamang Yatnika mengucapkan terima kasih, I love you pokok namanya kepada seluruh lapisan pemerintah Astina yang beserta jajarannya yang ngajar-ajar itu telah memberikan bantuan kepada saya selaku seniman tradisi yang dimana saat ini eueuh panggung sama sekali karena virus corona. Bantuannya sangat luar biasa, membantu sekali. Pokoknya terima kasih. Ayam nira bahasnya si Bang Ramo Hebat si Mang geus menang bantuan. Sedikan acan Bang. Hor, are bieu ning ucapan terima kasih. Bieu mah latihan, lamun urang heuk menang bantuan rek ngucapkeun hatur nuhun model gitu. Aduh, sugan teh geus nepi. Terlalu. I love you. Lain Bang, meni asa ripuh kieu hirupnya. Gusti. Nah kumaha kitu? Pamarentah titah lauk daun. Atuh ngapoe uwing dahar teh jeung lauk, jeung daun, ti isuk jedur nepi ka sore jeder teh. Maksud nama lauk daun teh tong kamamana MJ? Lain dahar jeung lauk daun. Oh, sugan teh jeung lauk daun. Wayahna we sing sabar. Da kieu geuning kaya anak kabeh ge keur sararusah. Tapi Bang, Citra Judamahnya meni asa eueuh dampakna si Raden eta mah. Asa senang we hirupna teh. Nya pantes we atuh da manehna mah ngacak ngebur anak raja. Sidikan rapih wae teu acak-acakan. Kumaha maneh we MJ? Pusing ngajelaskeun anak oge Terlalu. Kumaha si Abang teh? Bener. Tah gitu geningnya ngacak ngebur teh. Bro di juru, bro dipantau ngalayan di tengah imah meureun. Buncir leuit loba duit, jadi teu kekurangan naon-naon. Mudah-mudahan we atuh urang Indonesia teh, urang Sunda, urang mana-mana oge sakur urang Nusantara sing ngacak ngebur supaya hirup teh sareng huripna nya. Amin ya robbal alamin. Gua baca nu salajengna nyaeta Adam lali tapel. Kecap Adam dina ieu paribasa maksudna ka Kangjeng Nabi Adam, di mana Kangjeng Nabi Adam teh nyaeta manusia munggaran anu didamel ku Allah. Kecap lali kaasup kana ragam hormat, hartosna bahasa lemes. Jadi bahasa Sunda mah aya keur kabatur, keur sorangan, keur kakolot, sahanapeun bahasa jan gitu. Tak ieu kecap lali teh bahasa lemes, saharti jeung poho. Ari kecap tapel gede kemungkinan sanyana mah tapel wates anu bisa dihartikeun wewengkon palebah wates. Jadi lamun struktur sina lengkep mah kieu meureun ungkara teh kuduna Adam lali kana tapel wates gitu tah. Anu hartina sajalan terahna kurang leuwih poho kana wewengkon palebah wates gitu. Ieu paribasa teh sok dihartikeun atawa dilarapkeun ka jalma anu geus poho kabaraya jeung poho kalemah cai sorangan. Ku ayana katerangan geus poho kalemah cai sorangan, hartina eta jalma teh matuhna di tempat anu jauh, cinekna di nagara deungeun. Kumaha conto larapna dina omongan? Mangga urang tongton ku sadayana. Nyai kah mak lain ari salaki teh indit ka mana geus mang tahun-tahun teu mulang-mulang. Kapan ke luar negeri mak? Atuh padahal mah ari geus kawin teu kudu di luar, di jero we atuhnya. Ari emang ngebahas naon? Nya salaki maneh teu balik-balik. Oh mohon atuh suratan ku maneh geura balik gitu ka dieu. Sababaraha kali ku neng di suratan ge puguh teu aya laratan, di teang ka kidul lapur, ka kaler weleh, ka kulon kosong, ka wetan teu aya laratanana. Nah meuni kitu kalakuan teh boro-boro aya niat balik.
nyelang heula mulang ngalongok kolot jeung pamajikan komo kadulur bangun nu embungeun kawasna teh nyeta mah kahayang mah atuh mun kawin deui heug bebeja puguh-puguh nyai teh dicandung atuh mumual jeung nyai puguh-puguh diserahkeun jadi randa ai kieu mah pan teu puguh nya hampura we emak nyai nah hak bet jadi kitu budak teh bet Adam lalita pe dayat mak salaki nyai mah sanes Adam nya apa mak oge da can pikun atuh maneh teh najan geus kolot kieu ge mak mah can pikun lain ari salaki teh ini ka mana geus mang tahun-tahun teu mulang-mulang heug suratan atuh kumaneh nyai pan tadi tos dibahas ari emak ih mama Aduh, si mama ongkoh teu pikun tapi nanyakeun balik deui ka dinya. Halah, sakitu nu kepihatur tina episode ieu, mugi aya manfaatna kangge urang sadayana. Tetap terus dukung ieu channel sangkan langkung motekar, langkung semangat karena ngadamel konten-konten nu sanesna ngeunaan paribasa. Mung sakitu ti sim kuring hatur nuhun. Sampurasun, salam Sunda Sawawa.